Nah, urang tadi jeung Asep muka kamusunda.com. kamusunda.com. Wangi teh eueuh. Wangi teh eueuh jeung lain bahasa Sunda. Lain bahasa Sunda. Da wangi mun wangi secara bahasa Indonesia secara penciuman, bahasa Sunda mah seungit. Seungit. Jadi seseungitan. Jadi lain silih seungit, da si mah silih wangi. Jadi urang teh berarti silih wangi teh sebenarnya lain silih seungitan. Ya memang ngomongkeun perkara memang gelar we. Hai. Saya Asep Holidin. Saksikan obrolan hangat saya dengan Pian Ngisinger di podcast Podol Kesrek Sakabona. Tolong tong kanjut sika bayanong tot Kisepuh ge awas baok brung. Nah, ini menarik nih karena dibuka sama salah satu lagu Kaulinan ya Sep ya. Kaulinan. Lagu ini adalah sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh orang tua untuk mengingatkan ya Sep ya. Ya, untuk mengingatkan ke anak-anak, terutama anak-anak yang budak leutik, balita atau ya budak anak-anak lah. Untuk tarapti dalam berpakaian. Nah, kan anak-anak namanya aktivitasnya tinggi dan tidak terkontrol. Akhirnya kan celana sering bolong. Akhirnya pun duduk kaciri lah. Ya. Dan itu pelajaran etika. Pelajaran etika. Jadi untuk menutup aurat yang tidak semestinya. Cuman kan kadang-kadang orang tua kita tuh cek paribasana malapah gedang, ingatan malapah gedang. Terus ngarah budak teh asa digurui, jadi dinyanyikan. Jadi Terus sinir sampir lah. Mun dinyanyikan mah nempelnya lebih lama. Jadi lamun misalkan budak ingat celana soleh, ingat lagu eta. Akhirnya kudu ditutup. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan dulu, ini adalah teman saya, Asep Holidin. Oke. Kemana Bang Sep? Alhamdulillah. Di mana ya? Di Lemur. Di Lemur. Di Lemur. Ayeuna tani saya. Oh, ayeuna tani. Sibuk tani. Ayeuna kumaha kondisi di Lemur, ayeuna teh kumaha cika. Kondisi di Lemur naonna tah nu kumaha? Ayeuna sagalana lah ti kondisi geografis, cuaca, jelema-jelemana, orang-orangnya kumaha tah kondisi Lemuran ayeuna tah. Kondisi Lemuran ayeuna mah teh jauh beda jeung di kota, Heng. Maksudnya? Maksudnya naon anu dipake ke orang kota, anu didahar ke orang kota, jeung naon kebiasaan orang kota. Nah, pada hari ini langsung aya di Lemur. Misal naon nu didangukeun ke orang kota, da eta oge didangukeun ke orang Lemur. Pada saat yang sama. Delay beberapa bulan atau beberapa bulan lah. Yang membedakan kampung dan kota itu bising kendaraan mungkin sama kemacetan jalan. Oh sama kalau menurut saya sama. Kalau di kota itu bisingnya sama suara kendaraan. Kalau di kampung itu bisingnya ku suara bangkong. Suara itu. Suara bangkong, cicir, ciang-ciang. Itu masih kan aya kan? Iya. Cuman bisingnya bising puitik. Karena mau di pedesaan itu geus ilahar atau sudah umum ketika masyarakat itu bertani, berkebun, dan menjadikan sebagai walungan itu adalah sumber dari lain kehidupan, tapi namanya salah satu sesuatu yang dipelihara, solokan atau walungan, karena persawahan dan sebagainya, bahwa itu kan jadi komoditas utama di perkampungannya, aktivitas utama, bahkan roda ekonomi berputar kan didinya gara-gara eta sebenarnya dulu mah. Karena aya cai. Bisa bertani, bernyawa dan sebagainya. Nah, mun urang inget kana pola miara baheula mah kan di Unggar Lemur anu aya tanah pertanian. Pasti aya leuweung. Ingat ya dengan pola kitu. Di tengah sawah misalkan di sawah plak tiba-tiba di tengah sawah teh aya leuweung. Di urang karena terasering kan gitu, tapi aya lah aya kan, tapi apa kan kejadian juga gitu, bahkan leuweung eta teh disangetkeun misalnya. Disangetkeun. Iya. Ulah suka dinya, jangan masuk ke sana. Leuweung larangan disebut eta bahkan, disebut sanget aya jurig dan sebagainya. Padahal itu teh ada pola memelihara. Supaya cai tetap aman. Nah, eta pola anu kurang misalkan disebut salah sahiji nanya. Nah, kade-kade dalam misalkan urang ngomong karena masalah susukan. Mun baheula aya kejadian cika kieu. Solokan misalkan debrah atau misalkan solokan kapengpetan, geus teu loba omong jelema teh.
saha jelema nu manggihan digawean kumanehna keneh ari teh keneh. Inisiatif action eta. Wih, gayanya inisiatif action gitu. Intelektual banget. Jadi barudak. Emang lamun keur ngobrol diskusi si kieu, komo talk show si kieu, urang teh kudu ada ngaluarkeun pikiran-pikiran intelektual. Bener teh. Ngarah penting ngomong siga hebat teh lah. Ngarah bahasa penting nggunakeun istilah ngarah katingal intelektual gitu nya. Sok teruskeun saya. Nah, eta ya kejadian menariknya. Yang persis anu tadi diobrolkeun. Aya hiji lahan zaman baheula, walaupun ya zaman baheula teh jangan dipahami sebagai sebuah yang sangat ideal, pasti aya kekurangan. Tapi baheula ku jelema anu saeutik, ngurus solokan itu aman. Nah, sanggeus loba mah ya justru jadi terbengkalai teh ya. Dan itu nyata. Kunaon tah? Nyata. Aya nu diheulakeun laporan heula. Laporkeun ka desa, ka RT, ka RW. Tuh langsung diomean, padahal mah itu kebutuhan yang sangat mendesak misalnya. Lapor heula gitu. Lamun eueuh support dana nah kayak heula, aya kemungkinan aya kejadian-kejadian jiga kitu. Berarti kan ieu kemungkinan ayeuna mah lain masalah paandel-andel antar individu wae. Nah, jadi ayeuna mah tetep jelema teh jadi masyarakat urang teh jadi masyarakat nu ogo berarti nya. Saeutik-saeutik kudu duit. Nah, kudu disupport. Gitu. Jadi tingkat kemandiriannya jadi leungit. Ari leungit henteu mungkin tapi terkikis sangat banyak. Ngurangan sangat banyak. Nah, ieu kan lamun ngobrolkeun aya pakai pada akhirnya urang jadi kaingatan karena pola didik ya. Ada orang misalkan ingat karena salah sahiji pola didikan kolot urang baheula anu kieu sak. Lamun dina naon misalkan urang ngalakukeun naon misalkan. Geus cicing tong loba tanya gawean mah gawean mah. Ngalaman sih sih gitu. Ngalaman, sangat ngalaman. Nah, justru mungkin tidak ada transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuannya karena salah sahijina ku pamali. Pamali teh memang aya sisi baikna jika nu tadi pamali ulah asup ka leuweung larangan yang untuk menjaga ekosistem terus untuk menjaga ketersediaan air gitu. Menjaga keselamatan tina longsor dan lain-lain gitu banyak. Tapi di lain pihak nyata oge jadi membatasi ilmu pengetahuan sampai di generasi berikutnya. Nah, misalnya kunaon di sawah teh mun zaman baheula make bibit, pakai anakan pisang gitu, pakai daun tamiang, terus kihurip, pakai hanjuang, pakai tapas, pakai rujak kalapa gitu. Nah, ditaruh di lahan paling atas di girangna itu panggirangna disimpan. Kunaon ketika ditanya kunaon nya teu kudu loba nanya. Tiba heula ge kitu. Pan urang sebagai ngada manusia mah butuh pengetahuan ya, butuh ilmu pengetahuan terus-terusan. Akhirnya karena mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan jawaban reason di balik kunaon kudu kikituan, akhirnya orang kan mencari pengetahuan baru. Ku nyari pengetahuan baru, pengetahuan eta akhirnya kan ditinggalkeun. Apalagi masuk paham-paham nu lain, itu jadi musyrik, jadi klenik, jadi naon dianggapna itu mun make keneh eta teh. Tah lamun baca-baca ilmu pertanian Kiwari, dianalisa ku Kiwari. Ternyata nah barang-barang anu dituna tadi juga anakan pohon pisang ternyata mengandung fosfat gitunya. Daun kihurip dan daunan anu tebal, hijau gitu kan mengandung nitrogen yang banyak gitu. Terus sabut kelapa mengandung kalium. Rujak kalapa jeung gula kan eta memancing bakteri untuk bakteri dekomposer bakteri baik untuk hadir di situ. Dan eta teh dituna teh di luhurnya. Dan eta dituna paling atas supaya dia kalirkeun ka hana. Nah, gitu. Iya, menarik. Kan menarik. Sabenerna berarti kolot-kolot urang baheula teh geus melakukan konsep keseimbangan di alam. Nah, jadi
ti alam ke alam. Jadi mana teh dengan gemuk lah ibaratnya. Gemuk. Dengan gemuk teh ku cara anu ti alam oge. Tidak mengalami proses-proses kimia sintetik atau kimia sintetik gitu. Jadi geus ngalakukeun siga kitu. Ngan lagi-lagi permasalahan dari masalah komunikasi. Tah, tina eta transfer ilmu pengetahuanana anu. Nya ieu kan saru pada akhirna pola-pola nu kitu teh dilakukan ku urang teh hanya selesai dimitoskan konsepnya. Selesai dimitoskan. Dimitoskan pada akhirnya. Cukup dilakukan we teu kudu ieu gitu. Terus nya eta nya geus. Nah, kieu Sep. Aya nu menarik oge tina pola pemitosan ti kolot. Maksud teh urang kan pada akhirnya berpikir bahwa mitos nu dijieun ku kolot teh memang pertama ngahaja supaya urang teh nyaho. Atawa kadua memang si kolot teh memang teu nyaho. Sabarna jadi karena bingung ngajawab jadi dimitoskeun. Aya kemungkinanna kitu memang. Karena teu nyaho karena mungkin ti akina oge kitu, ti bapana oge kitu. Jadi eta riwayatna nu sangat panjang sangat gitu. Panjang. Orang tua urang oge mungkin atau aki urang oge teu meunang ilmu pengetahuan tentang eta nu sabenerna. Ya. Nah, karena kasengker ku pamali teh ya. Tah sebenarnya kan tugas-tugas urang sebagai generasi muda sebenarnya apa hari-hari ini sebutlah generasi muda yang nyakola. Anu ilmu pengetahuan geus di mana-mana. Justru ante kudu nalungtik. Sabarna alus nama. Kudu kesadaran urang teh keur nalungtik eta teh naon. Nah, kecenderunganana anak-anak muda apalagi ngomongkeun hari ini nu urang lebih katingali kan banyak generasi muda anu meninggalkan pertanian. Kononnya aya nu meneliti kegiatan pertanian itu kegiatan kultural. Oh iya ya, gitu. Kegiatan kultural naon melanjut tentang keberlanjutan kehidupan nanya gitu. Asupan gizi urang perlu dahar urang naon gitu. Setelah barang-barang pertanian ini jadi komoditas, nah baru ia jadi kegiatan ekonomi bertani teh. Namun kegiatan ekonomi artinya kudu aya keuntungan yang banyak kan. Gitu. Kunaon ditinggalkeun karena seakan-akan bertani itu tidak memiliki keuntungan yang banyak, apalagi kondisi di lembur. Kondisi di lembur kan ari tanah aya kelas-kelas nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 di lembur nya kelas mungkin 3 aksen gitu nya di bawah. Jadi namun di tempat-tempat pertanian anu ilahar yang konvensional yang biasa kita kunjungi mungkin eta mah dengan kesuburan yang oke karena ayana di hilir. Kondisi di hilir itu kan mineral lebih banyak gitu. Beda yang digirang. Digirang nya airna air murni ti pegunungan. Belum tercampur dengan pupuk-pupuk kayak nu nyangger kan ke sungai aya nu buang sampah, ya buang aliran kolam balik deui ka sungai aya teh nu geus lewat di sawah eta dadaunan gitu. Bangke kan beuki ka hilir beuki banyak tah bakteri-bakterinya. Jadi lebih subur yang di hilir. Bisa yang kan di gunung jadi nya airna pangtongohna bisa disebutkan pangtongohna di sisi gunung bisa. Nah, iya kan ada hal yang menarik dari dia Cek Asep tadi. Ada omongan yang cek saya memang menarik ya, Sep. Karena mulai jadi ada darianya. Oke. Jadi kita lalu ngobrolkan tadi Cek Asep bahwa bertani itu adalah sebenarnya kultur. Atau sebutlah itu dina bahasa intelektual kegiatan kebudayaan. Karena pakuat paketnya kieu Sep kalau ngomongkan gitu ya. Aya pakuat paketnya memang pola tatanen atau bertani di urang teh pakuat paket karena jeung kebudayaan teh memang konkret. Konkret, bahkan yang kesenian itu konkret. Soalnya aya kemunculan juga ronggeng. Budaya tani dan kesenian itu erat. Memang lamun ngobrolkeun di Sunda, Nusa urangnya, memang kegiatan bertani itu adalah kegiatan kebudayaan. Matakna aya pesta rakyat resepnya anu ronggeng baheula syukuran ka Dewi Sri dan lain sebagainya. Nah, memang kesenian teh kan lahirnya dari pertanian. Nah, pola bertani teh aya panen hiji misalkan panen hiji, panen 2, panen 3 misalnya. Nusa urang apa? Panen hiji keur jelema, panen 2 keur simpeneun. Panen katilu itu keur hama, jeung keur nyuburkeun taneuh. Lamun di urang. Jadi dipelak tapi kan tadi antep sapaehna. Paling dicokotnya keur pibinikeun. Jadi diantep.
Saburukna we. Saburukna. Wah edan. Saburukna eta mah. Untuk beberapa pertanian tapi urang ge poho deui nya. Ieu di daerah Singajaya. Di daerah urang daerah Singajaya jadi anu melakukan itu. Tapi urang ge poho deui gitu teh. Jadi ieu mah ngan saukur sadenge-dengena urang baheula keur budak. Ngan cenah mah aya pola siga kitu teh. Jadi diantep saburukna. Karena orang-orang baheula itu mempercayai bahwa taneuh teh kudu istirahat. Da taneuh teh aya capekna. Nah eta. Terus selain eta memang urang ge dina hirup teh aya keseimbangan. Hama. Si hama teh memang kudu diparaban. Nya. Ngarah teu ngaruksak kena. Ngaruksak bener. Pan ayeuna mah di perangan. Di perangan. Lain di agehan tapi di perangan. Nah, ini anu jadi masalah teh kan aya pokok pola miara. Jadi lain dipiara kan ari miara makan set. Ari miara teh kan kecapna ge tina miara teh ngurus. Ya. Jadi miara mah dipiceun. Tapi kabeh diurus termasuk hama. Nah, si hama ieu kan. Si hama ieu diurus. Sabarna kan lamun ditalung ti leuwih jero. Si hama ge dasep mereka keuntungan. Nya, sabenerna mah. Kan lamun tumbuhan sedang berbunga, nah, dia jadi polinator kan. Polinatornya nu ngawin-ngawinkeun. Jadi eunteup kana bunga yang ini terbang pindah ke bunga yang lain gitu. Akhirnya jadi buah teh. Di urangnya aya kebiasaan lamun di sawah anu lega gitu. Eta ujug aya nu disebut leubeung larangan di tengah. Ternyata memang eta teh difungsikeun sebagai tempat tinggalna para hewan. Jadi yang menjaga ekosistem. Jadi saloba-lobana beurit moal loba teuing karena aya oray. Aya oray betul. Saloba-lobana predator alami. Saloba-lobana manuk moal loba teuing aya heulang. Eta caricingna tina leuweung larangan eta. Jadi kabehanana sabenerna kolot urang teh geus nyieun pola eta. Nah, ieu anu sabenerna gara-gara masalah ieu nya masalah komunikasi pada akhirna teu nepi omongan eta teh. Nepi jeung nya eta jahirna urang kan kagerus ku kegiatan bertani teh bisnis. Akhirnya eta kan seolah-olah membuang lahan. Nya, itu pekerjaan manusia bodoh sepertinya gitu. Seakan-akan naon lahan diantepkeun jadi leuweung bukan daerah produktif gitu. Seakan-akan gitu. Mending we dipelakan, akhirnya mah dipelakan kabeh. Akhirnya tempat tinggal nu itu predator alami teh jadi eueuh. Akhirnya kabur. Nu aya tinggal hama anu didinya jadi itu seimbang. Da hama mah kan emang teu butuh leuweung, hama bisa cicing di mana bisa di mana-mana ya dengan makanan. Neangan dahareun di mana tah. Terus lamun ngobrolkeun ka dieu-kadieuna. Lamun baheula kan lamun misalkan urang rek pepelak ngabini pasti bareng sih. Dan itu mah masih sih di lembur ge bareng. Aya pola ieu teh di mana lamun misalkan pepelakan ningali bintang nu karena itu. Kayana mah eueuh. Pengetahuan eta oge leungit. Kan leungit eta. Sabenerna kolot-kolot urang teh sabenerna aya hitung-hitungan nih Set. Apa kan? Apa? Cara nuar, cara melak dan sejabana. Tapi nu karena itu teh hanya beres di wilayah mitos. Ada eta mah mitos musyrik eta mah nu karena itu. Padahal lamun kurang dipikirain eta pasti geus ngalami panelungtikan, geus aya riset. Aya riset nu panjang lah walaupun mungkin zaman haritna teh disebutna riset. Disebutna riset. Nya pengalaman nuar keur misalnya nuar awi keur usum halodo misalnya ceboy nuar keur usum naon jadi kuhama loba gampang kuhama kan nuar di usum halodo alus awet akhirnya manehna membuat kesimpulan harus di musim halodo ya. Namun ku kajian pertanian ayeuna mutakhir ayeuna nya ayeuna disebutna cover crop gitu. Cover crop teh ditutup si tanah teh ditutup ku barang-barang organik anu hidup. Yang misalnya lebih banyak sih ku kacang-kacangan atau ku biji-bijian juga padi atau naon lah loba lah. Kita diantepkeun ditumbuhkeun gitu. Walaupun konsep cover crop teu sampai paeh, tidak sampai mati tapi memang dibabad gitu sangat tinggi, dibabad dan dibiarkan untuk menutupi pupuk organik lah, pupuk alami gitu. Nah, apa teman aya jelema anu melakukan itu di gurun pasir? Melakukan penghijauan. Oh nya, apa kan? sempat. Jadi manehna pelak naon gitu make cai terus di dina sebudareuna teh ditunaan eueuh. Apa kan? Nya. Nah, akhirnya loba nu harejo. Iya, sabenerna kan lamun urang ningali pengetahuan teh geus balik di ka baheula sih. Di saat terbukti bahwa pengetahuan baheula teh memang mutakhir. Jadi naon sih?
kadang-kadang memang hal anu sifatna kebaheullaan kejadulan teh ku urang teh kudu ditalung tik deui. Sepakat. Kebiasaan di urang memang tidak melakukan riset tapi dipotongnya des gitu kan. Nah, iya permasalahan karena pada akhirnya aya paket-paket yang pola dikolot urang nah bet jiga kitu. Nah kan urang layak mempertanyakan cik urang sebagai budak sangat dilarang untuk talete. Loba tanya. Kemungkinan kan kolot-kolot orang ngalaman masa-masa sebutnya zaman gempeur. Nah, zaman gempeur kan di Singajaya zaman gempeur zaman genting lah. Zaman genting, zaman gempeur zaman genting. Nah, semacam situasi Covid kemarin lah kan jadi zaman hari gempeur, namun hari ini mah. Kan baheula ge oge kitu. Kan hari kamari mah bisa keneh ngobrol walaupun teu papanggih jeung jelema. Nah, di zaman goromolan, ya di zaman goromolan kan nyarumput tah. Jelema teh nyarumput termasuk anak-anak. Namun nyumput anak-anak loba tatanya yang loba talete kapanggih atuh meureun. Dibedi ya. Artinya urang koit didinya atuh. Akhirnya mah salah satuna eta pas nanya ieu padahal mah eta saat-saat anu penting jang transfer pengetahuan. Jadi mungkin dilarang jadinya. Tolong nanya. Cing we. Oh jadi bisa jadi gitu. Pola kolot ka urang ulah talete gara-gara kebiasaan. Sebuah tradisi lahnya. Jadi kebiasaan, jadi tradisi. Jadi ketika budak nanya teh dijepkeun. Soalna naon? Dibutuhkeun lamun ke keur nyumput. Lamun budak diantepkeun hayo capetangna naon? Hayo talete. Bahaya pas keur nyumput hayo nanya. Pan urang gerenengan atuh teh. Haits. Saha eta? Jangan bedawi kahongkeun. Jangan gede beres ya. Mari Oh iya, jadi lamun di dieu berarti sebenarnya kolot urang teh salah. Teu salah. Karena aya kondisi anu ku urang kudu dimaklum. Kondisi nu maklum. Karena darurat ya. Ya, jadi akhirnya nya eta harus urang sadar, lamun sadar di saat ini harus kembali meneliti itu yang baiknya diambil, dikembangkan, anu dikira buruk dan tidak relevan dengan zaman ini ya ditinggalkan. Salah. Ya karena nu tadi teh ternyata kolot urang teh sabenerna kitu teh lain maksud ngarah urang teu bisa diskusi. Tapi memang karena waktu itu memang ruang keur diskusi. Dan tidak memungkinkan. Pan palingnya geduk di lahan itu gawe des ini buat gitu. Karena kebetulan memang karena baheula genting da nya. Genting. Loba nya kajarin gorombolan tatanen loba zaman geumpeur, zaman loba lah. Kan kejadian nyata tatanen di paok, imah di duruk, jelema dipunci. Jadi ulah waka ngomongkeun ilmu pengetahuan. Keur hirup wae hese. Kumaha carana bertahan hidup nepi ka nya pada selamat gitu. Budak teh memang dibekem. Ulah nepi ka loba tatanya. Aya kemungkinan etanya urang mah curiga lah salah satuna eta. Kemungkinan anak kadinya ieu nu ngajadikeun pola komunikasi jadi putus kan. Pola pengetahuan, transfer pengetahuan. Ya pola komunikasi nu pada akhirnya karena pengetahuan. Jadi transfer ilmu anu karar itu teh pegat. Hanya beres di masalah mitos, dimitoskeun. Nah, nu pada akhirnya kan juga Aki Asep karena teu apal pengetahuan anak, da baheula dididik kudu jempe teh ya. Ka budak teh dimitoskeun. Da eta mah sangat loba jurig. Nah, gitu. Atau tong loba nanya, pokona mah kitu euy. Pokona mah kitu, nya pokona kitu teh kan pada akhirnya ku jelema-jelema sebagian mah kan dimitoskeun itu Sep. Nya. Dijieun mitos, dijieun disebut loba jurig, dijieun loba naon karuhun dan lain sebagainya. Padahal mah henteu saudara. Eta teh hal anu logis. Nah, ayeuna orang-orang timur ketika geus meninggalkan eta nya terutama di urang. Di urang geus sosok modern lah kitu lamun disebut modern teh mampu nanya. Geus make pupuk organik jeung lain sajabana. Dibatur. Anu baheula modern, konon katanya baheula modern make sintetis jeung sajabana. Baralik di kadinya. Eta pan eta miris. Urang-urang mah geus ngalakukeun kitu ti nenek moyang urang dan terbukti ribuan tahun mungkin itu bertahan lama. Ya sistem bertani mun ngomongkeun bertani. Sistem bertani juga gitu teh. Tiba-tiba ditinggalkeun karena dengan bahasa dagang efektivitasnya ku barang-barang sintetik itu efektif, efisien dengan 2 takar kecil bisa mengentaskan atau menyelesaikan problem hama dengan
seketika. Lamun bagi urang eta lain pola efektivitas sampurannya lamun misalkan nanti sepakat setnya. Jadi kalau menurut saya itu adalah pola percepatan. Karena lamun ngobrolkan masalah efektif kan usia juga jadi efektif, Sep. Misalnya kayak gini, lahan ini kalau digarap dengan ini, dia memang akan subur tapi hanya 2 tahun. Tapi dengan konsep ini, dia memang akan lambat tapi akan bertahan sampai 20 tahun. Itu kan jadi pola efektif juga sebenarnya. Iya lah ya, efektif instan maksudnya tuh kudu kan lamun nyeun pupuk misalnya organik kan butuh fermentasi. Fermentasi itu teh waktu komo anu teu make booster, teu make naon disebut poho deui kalakah. Teu make agen dekomposer, teu make agen dekomposer nu lagi-lagi kudu meuli. Teu make eta pan lila. Nah, beda jeung ngomposkeun make dekomposer nu meunang meuli. Nah, itu bisa 2 minggu beres. Namun orang secara tradisional ngomposkeun kan butuh 3 bulan. Betul jadi. Kan 3 bulan nungguan kan kudu dipupukna ge isuk. Nya sih, lamun ngobrol kerja memang baheula mah kan sagala rupa teh matakna lamun kolot-kolot urang baheula anu geus dilakukeun kolot-kolot urang baheula memang pola instan kabehana ge. Ya, prepare itu selalu panjang. Makanan tuh tadi tuh ya diantepkeun sampai buruk kayak teh jadi stok penyubur ngara istilah. Ayeuna misalkan urang ngagajeleng misalkan karena pola arsitek ya, kayak arsitektur. Urang baheula saingat urang ketika lamun keur leutik ngomongkeun deui lagi masalah film urang. Asep ieu teh kan Asep mah sebagai orang rada deket paket sini rupanya. Kan orang Asep apal ya. Yen imah-imah di urang mah rata-rata panggung Asep. Di Indonesia kabehanana kulturna kultur panggung. Eueuh di urang mah imah beton, imah batu gitu nya. Tah. Eta teh kunaon sabarana sah? Tah mungkinnya tapi saya mah asumsi sendiri. Bahwa imah kayu teh, imah panggung mungkin itu puncak peradaban di Nusantara ya mah. Saya mah asumsi sendiri tapi nya bebas. tanpa penelitian, tanpa apa-apa. Urang mah meyakini itu puncak peradaban. Karena naon kondisi geografis urang, kondisi naon deui bahan baku, ketersediaan sumber daya alamna gitu. Terus naon di situasi sosiologi gitu. Misalnya kan sosiologi teh di suku-suku anu rawan gempa, sosiologi rawan konflik. Rawan konflik, mereka nyeun tinggi itu panggungnya teh tinggi karena supaya teu bisa karojok ku tombak gitu atau mun ngagajeleng make bedog atau teh tenepi jadi lebih aman. Terus geografis nu eta gempa lebih aman karena mun kebudayaan baheula kan teu make paku gitu. Paseup wae jadi naon itu teh jadi kawinkeun lah. Tapi manehna kan bisa main, bisa main jadi elastis gitu. Jadi lebih fleksibel lain fleksibel. Mun goyang itu nyanyi goyang. Seberapa pentingkah urang menjaga kesundaan? Namun seberapa penting menjaga kesundaan? Ya tergantung oge ya tergantung urang ningalina tina situasi naon gitu. Karena kasundaan pan teu ukur bahasa jeung pakaianna unggul gitu. Kasundaan teh aya sistem ilmu pengetahuan, aya sistem sosialna. Loba lah gitu di tukang-tukangna digigir-gigirna loba mun ngomongkeun kasundaan. Tapi seberapa pentingnya penting untuk sebagai sebuah identitas. Identitas sebagai jati diri. Walaupun tidak harus jadi naonnya susundaan itu. Lain, tidak harus jadi sebuah kebanggaan yang berlebihan. Kebudayaan orang lain oge pasti punya kelebihan, punya nilai adiluhung yang ya samalah setiap kebudayaan gitu. Tapi orang menjaga identitas Kasundaan atau menjaga cuma mengembangkan, lebih orang lebih sepakat mengembangkan. Ya, ngajaga. Karena
Ngamu mulai jeung ngembangkeun. Mun di ngamu mulai unggul, kadang-kadang mah teu kontekstual jeung ayeuna. Urang kudu kitu, kudu kieu, eta mah cocokna di zaman baheula. Di zaman can aya kemajuan teknologi, can aya sistem perekonomian yang seperti sekarang gitu. Ya jadi hampura dipotong lamun konteks ngamu mulai cek Asep berarti ngamu mulai teh miara nu aya tapi dicokot anu alusna, dicieun anu gorengna. Dikembangkeun, disesuaikeun jeung kebutuhan zaman ayeuna. Ayeuna eta bakal manjang umurna. Kunaon misalnya umurna pendek dan cenderung ditinggalkeun karena geus teu kontekstual. Kayak kemungkinan selain nu tadi teh faktor terputusna pengetahuan, makanya ti nu baheula ka ayeuna terputus buki layar dan buki jauh. Ya. Kemudian oge mungkin geus teu kontekstual. Nah, urang memang kan ayeuna teh sebut cenah cek jelema-jelema pinter mah ayeuna teh kan dunia bebas cenah perdagangan bebas terus komunikasi bebas dan sejabana. Memang bagi orang sangat penting permasalahan identitas ieu. Karena lamun urang misalkan ngomongkeun identitas, artinya identitas itu kan pembedanya. Ngarah urang beda jeung nu lain. Kan kepentinganna kitu ciri khas. Nah, lamun urang boga ciri khas, kemungkinan ia akan membuat ketertarikan dari orang-orang yang di luar Sunda. Karena misalkan nah di itu mah geuning kitunya. Karena ada apa nih dengan mereka kok mereka gini. Ini kan akan mendatangkan orang. Mendatangkan orang artinya kan membuka komunikasi, membuka peluang-peluang untuk sharing, peluang baru, bisa jadi peluang ekonomi, bisa jadi peluang banyak hal. Pasti. Peluang berkembang ilmu pengetahuan karena bersentuhan. Ya. Berarti Asep termasuk orang yang sepakat bahwa orang teh kudu boga identitas. Ketika orang rek bertarung, berarti orang teh kudu boga pakarang. Eta betul. Pakarang anu paling kuat adalah identitas. Karena orang Sunda nyaguna-gunakeun identitas orang Sunda. Kitu nya. Tah, perkara pakarang orang Sunda ieu Sep, lamun ngobrolkeun poe ayeuna, tulisan orang kan geus teu apal Sep. Tulisan Sunda teh geus leungit. Terus lamun ngomongkeun bahasa oge ayeuna cenderung urang ge geus loba anu leungitnya. Pokok kosakata Sunda teh karena memang nya loba kondisi anu kurang teu bisa dilawan. Tapi kan urang anu perlu di ieu mah urang kudu sadar. Jadi lamun ieu mah kilas Sep, lamun diibaratkeun Sunda teh kembang. Tasik kembang teh panan ngarah. Naon sih? Ngarah mendatangkan serangga. Kan kudu mekar berenang. Kudu kembang asli gitu ya. Meskipun ayeuna memang aya kembang sintetis, tapi kembang sintetis makan ukur rupana hungkul, halus, seungitna bisa dirobah-robah. Tapi kok kupungeun. Terus serangga-serangga lain mau datang. Selesai hanya bisa lookna halus, terus bisa kumaha yang urang. Awet. Tapi lamun misalkan bunga anu asli misalkan. Bunga anu asli urang teh kan kukupu bakal datang, bau nangan sakitu-kituna, bentuk nangan sakitu-kituna. Tapi ieu bakal ngadatangkeun serangga-serangga, nya kukupu selesai jeung sajabana bakal aya hileudan. Aya ekosistem anu hirup di dinya. Makana lamun cek urang nya penting urang menjaga identitas ieu. Keaslian lah sebut lamun misalkan urang kampung nya ada urang ngomongkeun asli kayak memang rada bingung. Tapi misalkan asli dina konteks kembang ieu lah nya. Dina urang teh perlu menggunakan konteks anu asli, ulah anu sintetis gitulah. Urang misalkan urang Sunda, nya geus bawa ngaran urang Sunda. Ulah mah bawa urang teh urang Eropa dari urang Eropa. Da urang moal ngarti deh. Ku masalah Sunda wae urang teh ngarti. Karena eta nya beda dahareun, beda cuaca, pasti beda perilaku. Ya, beda perilaku. Nah, kunaon urang perlu ngajaga identitas eta? Karena alam urang mah kieu, akhirna urang kudu ngajaga dan nu terbukti ribuan tahun bertahan lama teh nya. Mun urang cicing di Sunda nya soal kasundaan ieu. Pokoknya aya pola-pola anu geus dilakukeun pola dilakukeun ku karun-karun urang dan eta terbukti lama kan. Ayeuna urang oge bahasa masih keneh walaupun saeutik masih keneh make tata cara
Sunda gitu. Ya dan terbukti kan Sep, maksudnya lamun dina pola pertanian, pola-pola dilakukan karun urang justru aya dilakukan ku ilmuwan di luar. Nah, eta Pola istirahat lahan, pupuk organik, organik. asupan organik. Hmm. Berpikir bahwa mupuk pan ayeuna mun mupuk teh artina maraban tangkal. Ya. Nah, ari kabaheulaan mah pan lain mupuk teh lain maraban tangkal tapi miara letak. Nah, iya kan. Kumaha carana lah taneuh eta subur. Akhirnya bisa melak naon wae bisa alus. Oke, Sep. Ieu nu barerat geus beres Sep. Urang enak anu tahap heureuy. Intermezzo. Urang tahap heureuy. Ya, Sep. Urang merek polontong, merek balaga sebagai urang Sunda, urang mah ye. Ari sebagai teh namanya bahasa Sunda teh nya. Urang rek balaga, rek polontong. Mamawa ajen inajen orang Sunda. Gaya. Ukur ya Mas Sep ya. Aing mah boga kepercayaan Sep. Iya. Orang Sunda teh peradaban anu luhur pada zamannya, di zamannya. Iya, aing boga kepercayaan gitu. Naon coba salah satu buktina. Lamun ngomongkeun kagelisan awewe, di urang mah loba rupana, loba variabel. Beda jeung di nu lain. Karena urang teu apal nya nu lain nya. Misalkan kita ngomongkeun awewe geulis. Di Sunda mah aya tina cara leumpang jeung sajabana. Tarang, tejaman benar. Pipi, daun seureu, irung, kungan, terus halis naon? Ngajeler pae. Bibir gondewa, huntu ada huntu kode. Pokok deui naon aya lah huntu ge. Aya bahasana cangkeng papanti. Gado nog sapotong. Jadi lamun ngomongkeun Sunda, lamun urang heureuy, Sunda betapa ieu. Kabeh variabel kecantikan teh aya di dinya. Untuk menggambarkan sebuah kecantikan we geus siga kitu. Geus make hiperbolik anu luar biasa. Jadi urang mah boga kayakeun, wah Sunda teh ternyata pada masana mah punya peradabannya sangat majunya. Maju. Pan kasep oge sarua nya. Kasep oge kulit hejo carulang, irung bangir. Dada sembada. Dada teh sembadanya. Terus tak naon gitu aya tak-takna yang lalaki gitu. Pan loba variabel. Tapi sisi naonanya disebutna eksotis lain sisi spiritualna. Spiritual atau naon. Bisa ta kecantikan atau ketampanan ideal versi teh moal aya. Artina ulah gumasep, ulah ngarasa kasep, ulah ngarasa geulis da. Patokan geulis mah kieu, patokan kasep mah kieu. Dan eta eueuh di hese. Dan mungkin eueuh. Nya artina urang naha menganggap Sunda kemaju teh kitu Sep. Nah, orang-orang Sunda bisa ngimajinasikeun jiga kitu. Berarti kan eta kan aya kaitan dengan ilmu pengetahuan. Nya. Berarti nu kasep teh jiga kieu. Padahal kan buktina teu kitu oge. Da arina pipi ngadaun seureuh teh jiga kumaha. Da eta ge ambigu nu ngadaun seureuh teh jiga kumaha. Da eueuh jiga daun seureuh. Ya da eueuh kesepakatan anu daun seureuh teh jiga kumaha gitu kan Sep. Dan juga konsep-konsep idealna aya kan konsep idealna manusia cantik nu menang Da Vinci teh. Iya, kan maksudnya ukuran sirah sakumaha. Ada beberapa di dunia anu menyepakati bahwa kecantikan itu misalkan seperti itu. Misalkan aya nu mana apal kan di era-era tahun sekian aya awen nu sebut Kristen nu bulu kelekna leubeut. Nah, di Sunda mah kan samemeh itu aya. Di Sunda mah ternyata geus aya. Anu tadi cek urang teh pipi ngadaun seureuh jeung sajabana. Eta teh kan samemeh kelek leubeut dan sajabana kan. Suku leutik, beuteung bureuteu, cili panjang. Nah, di Sunda geus aya, matakna urang meyakini eta salah sahiji tanda-tanda yang peradaban Sunda teh maju pada zamanna mah. Ngan nya kitu meureun karena melewati zaman, terus aya tadi pola komunikasi anu pegat, aya zaman genting, aya pola mental kolot-kolot urang anu kena teror jeung sabejabana eta melewati situasi kehidupan anu kompleks aya perang jeung sajabana. Urang eta mah kudu ngamalum lah. Ngan urang kudu boga kasadaran yen urang teh ayeuna generasi Sunda anu sabaraha kudu daek nalungtik deui. Lain kan ukur narima. Ya. Tapi kudu ditalungtik deui. Naon sih ieu teh? Supaya urang teh dibobodo wae batur, supaya urang teh sibuk silih salahkeun. Nah, eta. Anu kan wae Sep heureuy nu deui. Nu heureuy ya Sep. Aya cenah paribasa dina Sunda teh. Ari urang Sunda mah kudu
Silih asa, silih silih asih, asi, silih asuh, silih asu, silih wangi ke. silih wangi ke. Nah, urang tadi jeung asep muka kamus Kamusunda.com. kamusunda.com. Wangi teh eueuh. Wangi teh eueuh jeung lain bahasa Sunda. Lain bahasa Sunda. Jeung lain bahasa Sunda. Tapi kudu cek deui mas asa eueuh. Urang ge geus nangan oge dina kamus ieu Sep, dina Da kamus. wangi mun wangi secara bahasa Indonesia secara penciuman bahasa Sunda mah seungit. Seungit. Jadi sesengitan. Jadi Lain silih seungit da si ieu mah silih wangi. jadi urang teh berarti silih wangi teh sebenarnya lain silih seungitan. Ieu mah memang ngomongkeun perkara memang gelar we. Gelar jelema ngan ku jelema-jelema ayeuna meureun loba di pakwat-pakai teh jangan tapi eta teu masalah, da halus gitu. Silih wangi, silih seungitan kan artina halus. Halus. Urang teh kudu silih seungitan lain Silih bauan. silih bau arah silih bauan. silih simbeuh ku kadeudeuk silih tikanya lain kira mah kan siga kitu. Ta eta akhirnya kan ku terbatasna pengetahuan anu sampai akhirnya orang cocokologi dikira-kira Tapi nyata. Ayeuna berarti saya sampean geusad. Urang bikin ieu pertanyaan ieu. Pertanyaan teh naon bahasa Sunda teh Sep poho deui? Patarosan ieu. Cik dulur-dulur sadeana wadi-wadi ngisingar cik urang riset sasarangan kecap wangi teh memang kumaha sabenerna. Itu teh bahasa Sunda teh lain. Terus silih wangi teh sabenerna naon? Silih seungitan atawa lain. Silih wangi teh naon cik anu engke nu ararapal hayu urang ngabuka forum deui supaya urang teh nah ieu teh ngarah urang teh ngarah teu pegatan pengetahuan teh gitu. Ku tadi teh ku sabab urang pareumeun obor pengetahuan kebudayaan Sunda ge sakieu-kieuna. Eta ge bari sebagian ti kolot, sebagian ti teman-teman anu eta ge ukur pas-pasan Loba terkontaminasi komo ayeuna di era digital gitu. Ngamumule pada hari ini urang mah mun urang pribadi samampuhna teh urang ngarti bahasa Sunda nya pake urang boga kebiasaan Sunda nya pake teu kudu era jeung teu kudu ngarasa kabudayaan urang teh leuwih goreng ti batan batur. Nah, eta mah penting. Da setiap kabudayaan, setiap tradisi aya kaleuwihan jeung kakuranganna. Justru urang teh lamun dipake ku urang teh bakal apa? Kaleuwihanna naon, kakuranganna. Ulah ditinggalkeun. Soalnya lamun ditinggalkeun oge kan jadi teu apal eta teh bener jeung salahna pelewah mana. Nah, kitu udah Sapnya. Nya. Nuhun pisan Sami-sami. Urang datang ka Garut ya. Iya, ditungguan. Ageng milih. Amin. Sing leuwih ageng kanjutna. Ulah. Hese diasupkeun. Hese ngomehanana. Pokoknya sing ageng milih gede hate, Bang Blas sing jadi jelema nu junun. Amin. Silih doakeun Sep ya. Amin. Hatur nuhun Sep. Sami-sami heng. Sono Sono. Sakitu baraya obrolan ngawangkong abdi sareng Kang Asep Holidin Profesor Tatanen ti Garut. Prosesor. Tepung lawung deh Pak Prof Jongok sareng Jisim Kuring dina kesempatan ngobrol nu sajen. Pokona salam ngising lancar. Ngisingar.